Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina denget ayana urang neraskeun hanca dongeng Mojang Geulis bagian ke-17. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun debu nuhun ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Saha sindena teh ari sindana mah rek deteang heula ku teh kalembur pira aku teh nyaho kapan urut murid Ujang malah tadi nama anak buah Ujang nyaeta hiji Tati Suryati kaduana Neng Dedeh katiluna Cicih teh ta eta sakitu wae malah ayeuna teh kapapancenan kudu nyiar tukang sawer boh awewe boh lalaki asal nu biasa nyawer pikeun engke samemeh golek rek disawer kadua kalina cenah nama pakawulan cek Pak Amar bari seuri neangan tukang sawer nah teu acan aya kitu Mahmud ngahulang rong heap dina hatena yen manehna rek nuduhkeun tukang nyawer ka Pak Amar ongkoh manehna mah boga maksud nu sejen sing kinten-kintena Ujang sok mendakan tukang sawer ke urang emutan heula oh aya mangga sareng abdi we urang ka Jalan Bima nya gerang ke oge bakal ngaraos selok da teu sangka ku sadayana ge geura kengeng disebatkeun deket-deket anak tales nyang kewok teu kanyahoan cek Mahmud sanggeus manehna ngahulang rada lila tah hayu atuh mengpeung siang keneh urang enggal-enggal tepangan bilih anjeunna udar idara kanu tebih Pak Amar semono atoheun nanak keranan dumeh menang bong bolongan ti Mahmud lah nah ngangkat-angkatan sanes kanten sing percanten ka abdi geura ayeuna ge moal burung aya di bumina kitu Jang syukur atuh ari kitu onaman nah sok rajaun ku Ujang kapendak yen anjeunna teh tukang sawer kantenan atuh jenenganna teh upami teu lepat mah Ibu Sandiwarni eta teh geura jalmina jangkung alit camperenik tur geulis temahna mah matak teu kabitaeun aawe is eta kakolot teh sok ngabanyolan kitu boro-boro kabita ku awewe mah geus kolot nah da teu kirang-kirang atuh sepuh ge nu ngengengkeun parawan ngora Mahmud bari seuri lah kumaha kolotna we atuh Jang ari samodel mah geus taya hawa mangga atuh urang mios Pak Amar jeung Mahmud arindit ka Jalan Bima maksudna rek neangan tukang sawer waktu beuki nyerelek panon poe geus surup dur bedug di sada di masjid nu adan magrib ting pelengtung kadengena sumawona dina radio mah unggal imah kadenge adan papanggungan balandongan kaca-kaca geus barak-bak ditaretes ku listrik nu warna-warna bodas beureum koneng hejo malah aya nu biru sagala di luhur panggung geus ngongkeung gamelan keur wawayangan nangtang ka para undangan jeung nangtang para panonton ku sora gamelan tan wande sakur nu ngadenge riab kapelet daratang Mula lajo geus pajajal katambah kuno daragang ngabayak rupa-rupa dadagangan
babakuna dadahareun. Panganten mah can dikaluarkeun da tukang sawerna can datang sanajan geus waktuna oge harita tabuh sedalapan. Nurutkeun acara pikeun nyawer nu kadua kalina. Teu lila jebul Pak Amar pimpinanna Yaga teh ngiringkeun hiji awewe nu katempona estu geulis liwat saking lempangna mani angarilak. Kepatna diatur tinggar belai matak nyurup kana rupa imbitna kawas nu hirup. Buah dada maronclot tur semu palungkeur. Dangdanan ukur basajan make samping batik bodas estu nyacas manis katingalina kabayana tina lawon gaya baru warna pucuk cawu. Tiung bodas disanggulna mani meleune ari kahandapna make slop jengke duka model tahun sabaraha ayeuna mah teu kalampah. Nu lalajo ting polohok nempokeun nu anyar datang mana gelis-gelis teuing kalawan teu oleh imut ngagelanyu kabeh pada ting tarwel jeung baturna silih tanyakeun saha eta tehnya. Nu ditoelna ngajawab, duka teuing da uing ge kakara nempo. Oloh bangun kareut ilih mani gelis. Alah meni lenjang awewe hade meni hayang Noel jeung ngegel geulis leuwih ti panganten. Buah-buah eta teh sinden cuk obrolan jalma-jalma nu lalajo bari silih toel ngomongna gegerendengan da sieun kadengieun ku jinisna. Heuheuy deuh kutaan ari pamegat mah osok kitu teu kaop manggih nu kareut. Ompong-ompong ge sok rarajeunan ngeureuyeuh. Nah teu wareg nuju anom cuk hiji awewe bari ngareret ka aki nu nyaritakeun hayang Noel jeung ngegel teh. Atuh da nyai kasebut kolot sotenan kasurung ku umur we emang mah kahayang mangora keneh aki-aki bari nyerenge. Heuheuy deuh tanteh kitu lucunya si Emang. Mana loba nu bogoheun ge ka Emang mah ras ku lucuna tembalna barinya kakak seuri. Heuheuy deuh eta awewe meni ngeuh kari seurina. Eta istri gelis nu diiring ku Pak Amar teh bos ka panggung naik ka tangga kawasnya we sinden padahal tukang sawer teh. Ari Pak Amar bos ka bumi maksudna ngiberan nu boga hadas yen tukang sawer geus datang. Teu lila kurunjung hiji pangacara hajat ka panggung cag nangtung hareupeun pangeras suara tatabehan ngadadak dieureunkeun. Sarerea boh panayagan boh nu lalajo aralohok ka pangacara nunggu naon-naon nu rek dicaritakeun ku manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh pada nembalan. Para ibu miwah para saderek nu sami ngaluuhan dina wengi ieu kana waktosna ngareah-reah jatuh ramina neng 4 Fatimah binti Suganda ka Bapa Raden Sudia ti Pasir Koja. Kakarasa kitu para undangan jeung panongton geus ger keprok jeung surak dibarengan ku peuting saruit. Tukang nyawer teh dadak-dadakan ngarenjag sarta olohok bengong naon sababna. Duka teuing atuh sabab nu narongton teu nyidikeun. Sanggeus para undangan jarempe deui kakara pangacara nuluykeun nyaritana. Kumargi kitu sim kuring atas nami Sohibul Maksud mawa Suganda sakulawargi teu kakantun ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan tina kasumpinganana para bapak ibu miwah para saderek sadayana dugi kaparantos kersa ngaluangkeun waktos ngaluuhan kana ieu tempat ka ieu tempat nyaosan pangangkir ti sim kuring atas nami Sohibul Maksad. Mudah-mudahan ku ayana amal kasayan ti para wargi sadaya Allah maparinan pangbalesan nu satimpal sareng kasayanana. Kitu deui nu disuhunkeun ku sim kuring sakulawargi nyaeta tina perkawis. Hiji dina salabat ngalaksanakeun hajat walimah ngareureuah para panganten. Mudah-mudahan sing aya dina kalancaran sareng kasalametan ulah aya kitu sinarengkieuna. Kadua wilujeng nikah kasanggakeun ka para panganten istri miwah pamegatna wilujeng sasarengan dina enggoning laki rabi.
Mugi-mugi sing mulus rahayu, kalayan panjang punjung, runtut rawut, lulus banglus, henteu aya kuciwana. Paripawasna kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, silih asih, silih asuh, sareng silih asah, silih anteur kapalaina. Dumugi kang ngajadi hiji karukunan sareng katengtreman dina salebat ngolah rumah tanggana. Sapertosna sim kuring atur piunjuk nu kasebat nembe. Kadua perkawisna aya kagagelan tinu jadi saderekna neng empat patimah nyaeta Bapa Wira. Saurna palai ngareah-reah ku saweran kadua kalina. Saparantosna tadi siang sabada walimah di sawer. Saurna teu aya awona upami dina wengi ieu di sawer sakali deui. Etang-etang tilam kemelang kanu jadi putra, reh nu nembean pisan bade ngalakonan rarabi. Kukituna nyanggakeun ka ahlina nyaeta kanu kapapancenan maos saweran, urang sebat wae jenenganana Ibu M Sandiwarni di Jalan Bima, saderekna Bapak A Amar. Waktos pasanggakeun ka ibu sawer, kalayan panganten supados dihaturanan ka panggung. Mung sakitu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibarenganku eharna jeung keprok, dipiriku ke bojero. Panganten duanana diiring ku Pajeng Agung lir nu jadi raja sapoe. Neng empat tungkul ngeluk semu uyung tepisan aya cahara gumbira, malah-malahna semu uyung kawas anu hudang gering ngan bubuhan kapindingan ku kagelisan kalayan pakaian barak-bak kawantu pakaian panganten. Di selayareun benang nabur sosoca tingkar tip tingkar celak, malah-malah ting berelak matak sera beka tempona. Di panggung disadiakeun kursi jok nu cukup duaaneun menang ngalapis ku saten sarta benang mapaesan. Pasudia leumpang agandeang malah leuwih semu gagah gulak-gilak anggarilek gojeh. Da menangkeun nu geulis ngora turu parawan jekekan. Pakaian panganten lalaki model panganten baheula disarupakeun jeung dalang make bendo citak samping batik dilambankeun jaswal abu-abu. Dina cangkengna nyolegreng nyonyoren dohung atanapi keris. Atuh beleg bae jiga menak balangbangan Kanjeng Raja Minak Jingga. Dasarua ngagegagna lantaran berat ku patuangan. Para panonton ger surak bareng jeung diukna panganten digendeng kenca katuhu kunu mararawa payung agung nu melentung panjang gagangna. Di hareupeun panganten sadia kursi hiji yang hareupan meja leutik di luhurna baskom leutik dieusian beas koneng menang nyiksik tek-tek duit kertas menang mintel-mintel kalawan aya harupat jeung bola bodas. Ditinggalkeun aya kapas dihaja ditenden dina baskom maksudna keur nyawer tea. Ibu Sandiwarni nu kapapancenan nyawer langgewar lempang ka hareupeun panganten kabeh pada kaget. Reh ibu sawer semuyung lempang alung beri semu bareureum. Awakna ngalaleper kawas nu kasima pedah rek nyawer nyang hareupan jalma rea. Jep jempe sapada harita taya nu ngararomong lantaran pada haraya ngabandungan sora tukang nyawer. Malah-malah loba nu resep kana papatah tukang sawer lantaran sok mararenah lain bae mapatahan ka panganten wungkul tapi mamatahan ka balarea nu sami-sami karumpul ngabandungan. Ibu sawer tuluy nangtung nying hareupan meja leutik beungeutna nempok panganten tuluy tungkul beri nyokot harupat sarta terus diduruk kadengena mani merepet geus kitu kakara mapatkeun pamake kolot nyaeta meuleum menyan nu geus disayagikeun tea. Sedeng nyawer mah can keneh dimimitian. Panganten istri nyaeta neng empat dumadakan netep ka ibu sawer mani antep teng icep-icep sakitu ibu sawer mah mani geus kalieus deui meureun era pedah diteuteut bae ku panganten. Sanggeus tarapti ibu sawer kakara ngusap raraina sancana pok matur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusadayana dijawab, Waalaikumsalam. Ibu sawer ngahulang heula bari tungkul tuluy luwak ieu kakenca kakatuhu piceun simak tina paneuteub jalma rea. Tidinya mah kakara ngong nyawer.
Tah kieu pok-pokanana dimimitian ku hiji pupuhnya eta kudang-dang gula. Aduh teu tiasa ieu mah pemirsa orang bacawenya. Hatur salam kasadaya wargi sepuh anom istri pamegetna nu sami-sami nyaraksen resim kuring rek mitutur kapanganten jaler istri. Margi raos melang kasobat nu estu sobat medok dina rasa, sobat dalit dina ati sanubari nu hese pisah pegatna. Reh ayeuna tos takdir ilahi dikersakeun patepang jodona jatuh rami papanganten. Sanaos sim kuring estu abot papisah na ati kuki sobat anu ikhlas ayeuna dikantun. Mung sateu acana pisah jisim kuring sejangawulan saeutik sumangga gera lenyepan. Duh jungjunan nu saati ayeuna parantos pasti dikersakeun ku Yang Widi nung teh kagungan rabi. Ibu sejame pelingan nung ulah sok bengbatan upami leres manutan nah teu kersa ngantosan. Ayeuna mah sing gumati kacaroge ati-ati da eta caroge nyai ulah rek diluli-luli. Samet dinya ibu sawer eureun heula ngarabu beas koneng jeung duit sebur diawurkeun ka nu lalajo. Ku ngadenge sorana ibu sawer nu halimpu kawas neng titim Patimah dumadakan neng 4 Patimah ngadadak nyalangkung cipanona teu kaampeuh deui. Sugruk ceurik bangun kanyanyerian ditutupan ku karembong atuh nu narongton jeung sakabeh anu narempo mah pada karageteun yen panganten istri gelenyung imut sarta terus neruskeun deui nyawer. Upami emot ka ibu waktos jadi sobat kalabu sanaos bari kumumu siang sing tenget wae ka ibu. Ku ibu rek dipasihan hiji jimat keur impian upami keur lalayaran pek ciptakeun ku bayangan. Ibu mau tebih ti nu sanaos lahirna suwung batin ka nu ngarungrum margi rasa mah mau pundung sakitu muruk istrina mugi sing kersa bumela kacaroge sing tetela ulah rek wantun sulaya. Subur deui ibu sawer sakali deui ngawurkeun beas koneng jeung lepitan duit. Malah sakali ieu ku ibu sawer ngahaja aya setilep duit nu dialungkeun kana lahunan panganten istri atuh ku panganten istri gancang dicokot tuluy dicecakal. Ngati dinya ngong ibu sawer nyarios ka panganten istri. Leuh bagja nyai eta nu ragragna pangkonan teh pijimateun mugi disimpen sareng ulah dikanu saneskeun sanaos kacaroge oge ulah bade dipaparinkeun eta mah pijimateun nyai. Sarerea ger keprok ngadenge ibu sawer nyarios kitu teh. Ibu sawer ngong deui nuluykeun nyawer ganti lagu sebab bagian kapamegetna nyaeta ku lagu Sinom. Beres ngawuruk istrina ayeuna nu kantun deui ngawurukan pamegetna dumeh sami melang ati bilihkeun panyakit panyawat ngeberung nafsu ngumbar amarah sarakah lali ka anak karabi saterasna sok rajeun susulumputan tepaya mendak nu herang aya basa tengah hiding peta sok kawas rahmawana asal menang sukaseri kajeun batur mah nyeri eta ulah pisan kitu sanaos ka anak pisan ulah rek ngabudi ucing rupa cicing tapi pinuh ku ancaman. Ayeuna mugi waspada nanggoning laki rabi ulah rek kabiasaan laku lampah anu tadi singkirkeun tina diri mangka buang masing jauh sakitu mau panjang-panjang diwuruk mugi katampi hatur salam tur hatur kawilujengan. Sakitu ibu sawer ngawurukan para panganten tidinya mah nembe ibu sawer balik deui ka tempatna diuk waktu canyawer teh. Ayeuna gek ibu sawer calik ngareneng jeung ibu sinden bari teu panganten nu diiring kalebet ibu sawer teu oleh ngarakacak pikirna. Ting horeng kolot-kolot ge masih keneh we ngeureuyeuh ka budak ngora. Kakara tatabuhan ngamimitian deui ditabeuh sarta kacida ramena. Bapa dalang geus nyanghareupan wayangna ibu sinden mimiti mamaos nayaga kacida galumbirana senggak teh mani patembalan
babakuna ku kacida beger mah tukang saron jeung bonang. Sakali-kalieun ibu nu nyawer tadi ge milu mamaos nyilangan ka ibu sinden nu maratuh basana mah ngiring kawula ku sora sanajan bari sakadar tambah lumayan oge. Tapi teu wudu ngeunah kadengena sorana halimpu tur bisa turun naik sora aya leutik aya agem dina senggolna teu beda ti swanten ibu ti Timpati mah. Kekanyahoan ti tadina belawar aya nu ngalungan saputangan ka ibu sawer atawa ibu Sandiwarni tepat pisan kana lahunanana. Gancang ku ibu Sandiwarni dicokot serta tuluy dibukakeun ari breh teh sing horeng nu mundut lagu. Ku ibu Sandiwarni diasongkeun ka padalang supaya dipaparinan waktos kangge kanu mundut lagu teh. Sanggeus beres ngalalakon dina babak munggaran teras padalang ngetrokeun campala kana kotak wayang tanda perhatian. Sanggeusna kitu padalang sasauran kieu. Para pamirsa sadaya, etang-etang selinganana bade dingawitan ku pamundut-pamundut. Ieu aya pamundut lagu tinu kagungan hajat sauna. Nyuhunkeun lagu Cahya Sumirat nu dihariringkeun ku Neng Sandiwarni atanapi ibu sawer. Sakitu mugi katampi. Ger sadarea para undangan jeung panonton sejenna sarurak jeung kaleprok. Geus kitu ibu sawer ngong wawancara heula samemeh pamaos pokna. Para panonton sadaya sanaos sim kuring teu biasa jadi juru kawih nanging kumargi aya pamundut tinu kagungan hajat nya satiasa-tiasa bade diladosan wae dina kalepatanana mah. Mugi para pamirsa sadaya ngamaklum serang lagu Cahya Sumirat nu bade dihalangkeun ku sim kuring. Ku sim kuring ayeuna para pamirsa ulah ngaraos heran manah margi ku sim kuring bade digentos guguritanana sumangga darangukeun. Taingan sumeblak rasa siang wengi nyeit ati sing horeng bakal papisah jeung jungjunan buah ati dikersakeun yang widi ka engkang nung tetulus dumeh aya gentosna ka engkang mah estu lali ikhlas mana abong kajalmi nu hina panon poe tunggang gunung sinar layung ngenclong kuning gumilang kunang-kunangan dumeling lir benang nyangling awang-awang narawangan gandrung lenglang taya aling-aling sinar layung mendung uyung panggendam panghudang rasa tumanitis jasmani manikam ratna komala nu ngancik dina cahya manik lalangse pura aspari pordeng pura pintu aspari para widadari. Kakarasa kitu ibu Sandiwarni mamaos nanggeus pada ngeprokan jeung suit dibarengan surak meninga goro. Atuh kaayaan tongtonan beukit tambah ramena nu lalajo kawas nu dipaku teu ararobah atawa ting alabring ka ditu ka dieu. Estu nagan dina satempat-tempatna diuk atawa nangtung. Ibu Sandiwarni terus wawancara deui sanggeusna tamat lagu Cahya Sumirat. Para pamirsa sadayana lagu nu nembe kahaturkeun mugi katampi kalayan kabingahan nanging sakadar ngiringan kawul teu sim kuring. Ayeuna sim kuring bade ngahariringkeun hiji lagu katinengan nu kasebat lagu nyoreang ka tukang nanging ieu oge mugi dimaklum saeutik-eutikeun bade aya nu dirobih guguritanana nu satimpal sareng kaayaan sim kuring. Ger surak jeung keprok nu lalajo dibarengan ku ting saruit. Ibu Sandiwarni ngamimitian mamaos. Sajarah katukang dipapai ku ciptaan jadi panglamunan matak ngawawaas tingkah paripolah euleuh kasawang ku pikir dina waktu pelesiran ngagendeng duaan. Aduh jungjunan bet luas pisan wantun ikhlas kadiri engkang kantun cita-cita anu moal laksana da aya nu boga engkang tewasa ngan kariwayahna engkang nandangan kanyeri parah gering pikir
tur gering ngalang layung. Sakitu pamirsa nu kasanggakeun ieu ge mugi katampi kalayan kabingahan sareng kasanggakeun kadua mempelai nu nuju sami-sami ngadayung sampan nuju ka pulau kabahagiaan. Beureus sarerea undangan jeung nu nongton pada surak ear dibarengan keprok jeung pating saruit. Keur kitu torok-tok campala bapa dalang lalakon wayang golek mimiti mangkat di nu harita dilalakonkeun teh carios Bandung Narayana. Nyaeta atanapi kresna jajaka nikah ka Dewi Rumbini. Di tengah-tengah karamean nu sakitu ramena teh pikeun panganten istri mah tetep ngangluh komo barang ngadengekeun lalaguan nu dilagukeun ku ibu sawer teh keur mah raos wantena. Raos laguna kalawan guguritan anak nyarurup kena kana hate sanubari ning 4 nu keur gandrung wuyung. Kumambang rasa hate nganteng duriat rosa kanu lawas teu papanggih nu ceuk bejana mah geus taya di kieuna. Kang Mahmud, mugi engkang nguninga ti kalanggengan panon abdi rambisak balas ceurik ngemutan salira engkang. Awak abdi haropak kuru aki ngajang jawing ngemutan duriat nu teu petot-petot cumantel ka engkang. Ya Allah, naha atuh engkang mayunan mulih abdi canda ku engkang wengi-wengi ieu antosan ku engkang di alam barzah. Kang Mahmud, kituna teh bari nyagruk nyuuh dina bantal sorangan di kamar da pasudia mah keur diarajak ngobrol ku para sobat-sobatna. Ari ning 4 memang teu tadi ge teu daekeun rerejengan sumawon mun diuk rerendengan. Ari lain tadi dina waktu di sawer mah kitu ge pedah dipapaksa gehek ning 4 diuk dina sisi ranjang. Bari ngusapan dadana sorangan karampa dina wadah pinareup aya nu ngaginsel. Barang dicokot sing horeng pintelan duit nu dialungkeun ku ibu sawer teh kana lahunan manehna. Oh nya ieu teh ti ibu nu nyawer basana mah jang jimat ceuk geurentes hatena. Pangangguran dibuka di jero pintelan duit aya kertas duit di telepan brai dibukakeun ku manehna katara aya tulisan ku mangsi barang dibaca eusina teh kieu. Gelis tong salempang margi ibu wantun ngahibur asal kuno gelis diangken salami saminggu jadi purah ngarencangan di pajuaran. Kitu ge sate acanan ugelis purun ku caroge diajak sasarengan kulem sakieu ti ibu hormatna ibu sawer. Neng 4 ngahulang brai pikiranana ngarasa bungah yen nurutkeun kasanggupan ibu sawer dina suratna sacewir sanggup maturan jeung ngahibur ka manehna. Atuh harita keneh oge neng 4 aya niat manggil ibu sawer ka panggung ku perantaraan ibuna atawa ramana. Neng 4 gancang ka patengahan bumi nu harita ramana keur ngariung dina kursi jeung para tatamu. Kitu deui pasudia oge harita aya dina riungan keur dihibur ku sobat-sobatna atawa sakapeung-kapeungeun pada ngagonjak. Ae sugan teh geus kulem 4 teh ka mana atuh suruh mama suganda barang nempo putrana kaluar ti kamarna. Tamu-tamu sing dareret terus netep ka kaneng 4 nu sakitu gelisna kawantu panganten. Yo atuh dengkang na panginten masih kene di luar manggawe bade karulam mah da abdi ge bade wangsul sadayana ceuk sobat pasudia. Ti ditu mah ngagonjak pasudia haha hehe bari pepeureudeyan. Neng 4 ngalios digonjak kitu teh da hatena mah memang teu narima yen manehna teh nunggu-nunggu pasudia asup ka kamar samalah mah embung-embung acan di baturan sare oge. Ama abdi teh hoyong manggil ibu sawer nu tadi teh ceuk neng 4 ka mama suganda kituna teh bari tungkul. Baru manggil tukang nyawer sumohon nah ngangge dipanggil kapan nuju sinden di panggung kapan nuju nyinden di panggung moal ge kersaeun suruh mama suganda. Ah da tadi ge tadi abdi taeun tembal neng 4 tadi ka abdi taeun kumaha 4 sur ibuna nu harita ngadangueun nyaurkeun kersa ngarencangan da ku abdi diajakan tembal neng 4 bari keom. Ari kitu onaman hade ku ama rek dipanggil nanging kumaha teu ngaraos kaabotan
kangge Kang Putra cek Mama Suganda bari ngalieu ka Pasudia. Pasudia sanajan hatena mentegeg oge pok nembalan lalawenan teu jadi nanaon, mangga wae. Tidinya mah Mama Suganda teras angkat ka payun. Butrut Mama Suganda nulis dina kertas nu rada rubak malar teu kasebut kurang sopan. Maksud ngangkir ibu sawera teh. Kalayan hormat, kumargi pun anak mika memut kasaliran Neng. Kukituna pun anak teh maksa ka bapak kedah ngangkirkan Neng kalau rompok disuhunkeun keweningan galihna supados Neng kersa sumping kalebet rompok ayeuna pisan. Atur nuhun Bapak Sarimbit. Suganda surat didikeun ka Neng Sandiwarni dianterkeun ku panitia hajatan. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.